Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Adabus surbi ari ieu eta martelakeun pirang-pirang adab-adaban nginum. Adabuhu ari adab-adabanana itu nginum kasirotun eta loba. Minha eta tetep tina sawarehna kasiroh tanawulul ina'i ari nyokotna wadah bil yamini kuleungeun katuhu wan nadru jeung ningali pihi dina itu ina qabla surbi dina samemeh nginumna wa tasmiyatu jeung maca bismillah wal julusu jeung diuk wa massul ma'i jeung ngaregot kana cai li anna abahu karna saestuna ari neguk atau ngaleguk yadurru eta matak ngamadaratkeun itu abbah al kabida kana jantung. Qala parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mussul ma'a masson wala ta'ubuhu abban. Lapad eta mussu kudu ngaregot anjeun al ma'a kana cai masson kalawan regotan wala ta'ubbu jeung ulah neguk anjeun hu kana itu ma'a abban barina abban kalawan tegukan. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu kasiroh as-surbu ari nginum pi salasati anpasi dina tilu pirang-pirang regotan yusammi anu maca bismillah itu man fi kulli wahidin dina saban-saban sahiji wayah madu jeung maca hamdalah itu man fi akhirihi dina akhirna itu salasati anpas walayatanafasu jeung ulah bernapas itu man pil inain dina wawadah wala yatajassau jeung ulah teurab man pihi dina itu ina wa ida sariba jeung dimana nginum man waroda barina jeung barina ngamaksud man ayyaskia kana naon ayyaskia kana yen mere nginum man goirohu kasalianti man pal yuqaddim tah kudu ngaheulakeun man kajalma ala yaminihi anu tetep aya di belah katuhueun man alaman manerikeun kajalma biasarihi anu tetep aya di kencaeunana itu man walau kana jeung sanajan kabuktian itu yasarih afdola eta anu leuwih unggul nu leuwih utama li annan nabiyya karna saestuna ari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sako eta masihan eueut Nabi A'robian ka orang Arab kana barina bukti itu A'robian ala yaminihi eta tetep belah katuhueun nana Nabi qabla Abi Bakrin dina samemeh Sayyidina Abu Bakar wa Umar jeung Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma radhiya moga ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhuma ka itu Abi Bakar sareng Sayyidina Umar. Wa qala sareng ngucap Kanjeng Nabi al aimana pal aimana. Lapad eta al aimana kabelah katuhu pal aimana tuluy belah katuhu
wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.